wal asyribah berbagai minuman, geus puguh kopi, geus puguh susu, geus puguh arak, geus puguh minuman-minuman luar biasa deh. Sagala kahayang minuman aya kabeh. Ya Allah karim. Sairun ni'am. Jeung berbagai kenikmatan-kenikmatan fil jannatil ula wa hiya jannatul ma'wa, yakni surga ma'wa aya segala rupa. Dibere bidadari saurang 70. Masya Allah, encan bonus-bonus. Ya Allah, bukaan ku urang. Ayo, guys, urang di luhur beteng mah ayo. Pindah ti beteng ka beteng, ti susu ka susu. Jadi surga mah capek. Capek. Jeung parawan deui. Masya Allah karim. Tah nu mantak waliullah mah geus bebeakan teu hayang sama sakali kana dunya, engke bae di akhirat. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diaturlah melalui guru mursyid, murid ngaranna aya nu langsung murad cara Kifudel bin Iyad dimurad ku Gusti Allah, dan sederetan wali Allah nu dimurad termasuk Gus Dur ti leuletik khari. Geus hese urang nyaritakeunana jelema menyikapi Gus Dur iyalah itulah sabodoannya nama, tapi terbukti jeung loba-loba di wali-wali Allah anu dimurad ketika letik nage geus kharikul adat urusan Allah tamajan Allah. Aya anu zikir bae tapi malah resep kana dunia, malah zikir nage jang dunia. Atuh Kifudoli maca sholawat nage jang supaya loba undangan. Terus bae atuh Haji Pendi baca sholawat jang karung supaya laku. Imah usah potong. Teu beres itu beres. Bacaan teh jadi lain tambah bagus, tambah kredit. Nah, atuh lalaunan setelah melalui guru mursyid kieu carana mulai engke ge aya satu ketenangan Allah meres rusuk ka jero hate. Diawali ku menyikapi dunia ternyata eueuh hiji ayat nu nyaritakeun dunia teh mulia kabeh mataul gurur, kabeh dunia teh tipuan wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Selalu kitu-kitu ad-dunya bahrun amiyaq qad gharqa nasun katsir. Dibacakeun ku khatib ittaqullah, khatib Jumat tukang khutbah ittaqullah wa'lamu. Sial tak khotib turun khutbah yang dibayar kan goblok tak khotib di pondok tarolol kabeh gitu nyana nu ngomong wa'lamu ittaqullah wahara tak khotib atuh ieu na ge digetruk-getruk pan ku nyana naon agara tungkadna truk ittaqullah wa'lamu. Sial tak khotib. Nah dunia bahrun amik kun gori kun asun kasih. Dunia bagaikan laut anu ngerem, loba jelema nu kakerem ku laut. Eureun khutbah minta duit. Eta kiai deui goblok. Deuk iraha tuh bener eta kiai. Nyana nu khutbah jana nu hayang. Kukula pernah dipidatokeun marah ka kula. Kiai nu hayang dibayar teh kuari kitu lo ka dieu kuari. Disabodo tuh aing mah. Butuh teu aing ka sia. Di akhirat sia ku aing ditunjuk sia je parang sana aja orang pacar musuhan padahal mah teman nafsu nah pedah kula teu dibere-bere sebenarnya mah lamun nyana bagi dua mah moal teu bareres nebuh kula mah sabodo nya deuk barah deuk teu urusan nyana engke ge karasa nya ketika sakaratul maut. Masa ibadah dibayar engke masih puasa gak yang dibayar lagi budak letik ja ceng puasanya engke ku abah dibere 50.000 ya bere sore banyak nama aja bae mana orok temen kos gitu mah abah kula osok tak kos gitu baheula tabang ngadidik supaya daek puasa nya kayak dibere duit ka Haji Bidin mah minta duit teu puasa nya mah
Duitnya mah dicokot ku jasa. Nah gak didik bisaan kolot bah. Bere supaya daek doang. Kayak gitu mikir ka kolot dagun masa menta baik. Nanti lamun aya khotib minta duit orok teteh seperti mah. Hampura kiai nusuk minta duit. Asana cenah aing balik atuh ulah ka nyahoan. Tahan heula sakedeung. Aduh ya Allah ya Rabb masyaallah. Atur supaya murni. Setelah diatur, jadilah waliyun min auliyaillah, waliullah. Cik Tuhan Syekh Abdul Qadir lamun kula sadetik, henteu inget ka Allah, anggap kula lain muslim. Oh harap Tuhan Syekh Abdul Qadir. Syekh Abu Hasan Az-Zazili lamun kula sadetik teu inget ka Allah, anggap kula ieu kafir. Leuwih dahsyat ngomong. Ku sebab naon? Ku sebab geus eueuh jasa hahalang. Selalu jeung Allah ka mana atas perintah Allah, atas gerak Allah. Cek Abu Hasan Azhari hese neangan hahalang di hate kula. Di tangan ka mana bae jeung di mana bae hese aya hahalang. Sehingga kanyahoan naon nu aya di luhur langit, naon nu aya di handapeun bumi ngan nyana embung. Gusti ulah dibere kos kieu. Sebab abdi mah lain eta maksud abdi mah ibadah ka Gusti. Mantap ketika aya muridna anu capeun jasa ibadah asal udang peuting kesangan, asal udang peuting kesangan. Bebeja ka Abu Hasan, mama abdi mah ieu capek bae ibadah. Ai kitu sih hayang ulah capek. Hayang tenang, aya hayang tenang mah nafsu sia. Ibadah mah deuk tenang, deuk geunaheun, deuk capek, ibadah mah ka Allah. Nu mere capek Allah, nu mere ngeunaheun Allah, nu mere tenang Allah, ulah dipake ka hayang teh mah kumaha nu merena. Takarak terbuka jaheuh. Apan urang mah zikir ge hayang tenang lantaran ala bizikrillah tatmainnul qulub. Padahal mah zikir ke dibere ulah boga maksud hayang tenang. Lamun boga hayang tenang berarti nafsu urang atuh lain ka Allah teh makana tenang. Berarti tenang jadi pangeran. Kakaraknya terbuka masyaallah jahil. Atuh ibadah mah ibadah mah. Weh capek-capek ibadah mah. Weh tenang-tenang. Ja ibadah sia mah kitu asal boga duit be tenang. Asal teu boga sama geus akur bae pan. Asal teu boga duit be capek malah teu tahajud acan. Kunaon ieu parusing boro-boro tahajud. Tuh, jadi sasaran be tahajud teh. Geus kadar itu pan sia mah. Maju pendi kok ieu tahajud hebat-hebat. Oh, karung satreuk laku alhamdulillah. Kadituna teu tahajud kunaon rugi. Teu beres tapi ibadah kos kitu mah. Ibadah mah ulah hayang tenang, ulah hayang ngeunah, ulah hayang tenang. Nu penting ibadah ka Allah. Mere kuat, mere tenang, mere senang, mere capek, Allah teh mah urusanana. Sanajan wali ge aya bae nu dibere capek eta ketika bebeja atuh capek nang Allah. Ku Allah teh fluktuatif, ditaikeun diturunkeun perasaan urang, dingeunahkeun dihenteukeun, dicapekeun dihenteukeun. Neuk nyoba ka walina, datang ka mana sia ketika capek. Datang ke mana sia ketika gering, datang ke mana sia ketika susah. Ai kitu mah dibere sehat, dibere boga duit, pamajikan huhahehe, atuh pantes. Sia bisa tahajud, dia bisa nganamatkeun Al-Qur'an ge. Kuari sia, kuari dibere gering, pamajikan marah bae, duit teu gablek. Aya nyo. Pere teh atuh, parah tuh caknya atuh ya. Pagaweannya na meureun. Nah, itu deuk istiqomah teh hese. Nah, ketika urang inget aing mah ibadah ka Allah, nu mere capek ge Allah atuh terus bae. Aing mah ibadah ka Allah dibere tenang nang Allah. Aing mah ibadah ka Allah dibere senang nang Allah. Hayu bae geus ka Allah, capek, ngeunaheun, tenang. Henteu ka Allah ieu lain ka capek, lain ka tenang. Beres karek ibadah. Lamun urang teu dituduhkeun ku wali Allah moal nyaho. Urang mah hayang ngeunah bae sagala. Dahar ge asal dicip-icip teu ngeunah bae ka ditukeun. Asal ka ditukeun. Malah kebelah dia nama. Neng. Sia teu bisa masak ieu rumah tangga geus kebal-kebal. Goblok meureun sia mah. Mulai geus aya goblogan di dinya. Eta tangkorak sia, aing kawin deui ge ieu. Nah, mulai geus. Lain ngebagusan deui pamajikan. Atuh, nyayur asem ge dikonengan penting. Salah pamajikan ge serba salah. Tapi cak abah teh apa? Ai waliullah mah lain kitu. Neng, nyayur asem, di alam bae.
masak neng mamun geus masak ngeunah jasa apanya ge bari sising sate eta dongeng abah bisa aja sata abah Masya Allah ku bunga-bunga nanya asem teh di konengan ya Allah ya Rabbi cak salah kieu si pamajikan gula jadi kieu ye waduh Masya Allah terus dia diicip-icip neng ku hebat amat di sayur asem di konengan sakitu ge saeutik konengna waduh cak salah kieu kumamun isuk loba jasa ye konengna Masya Allah tak eueuh teu ngalemna geus sakitu ayana atuh langsung dicarekan Masya Allah nah iyalah waliullah ai daek dahar itu daek dahar teu daek ulah cekeun geunah aduh isuk datu bejaan deui nu loba neng kana nengna kayaknya na mikir bener teu si aing diatur teh maksudna kumaha ulah aya masih wallah cara nulis jarana di wali-wali Allah minimal orang bisa setengah nangis mantep jasa emang orang tadi didelekeun gitu ku wali Allah didelekeun saha anu endek berangkat emang teh nyawa kobok Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam urang ngabangsa ka Tuan Syekh Abdul Qadir emang Tuan Syekh Abdul Qadir teu nyahueun kitu nyana dihadiahan mepan nyana teu maot urang ngabangsa ka Abu Hasan Asy-Syadzili emang nyana teu nyahueun panjana teh teu maot nyana mah ilmu dicaritakeun kehidupan para wali leuwih hebat tibatan kahirupan nu hariru maksudna eratna hubungan antara kutub jeung bawahan ye urang mah teu nyaho lamun gunung ngobrol jeung gunung urang mah teu nyaho lamun tangkal kayu ngobrol jeung tangkal kayu urang mah teu nyaho lamun batu ngobrol jeung batu hanya wali-wali Allah lah anu nyanahoan lamun batu ngobrol jeung batu tangkal kayu ngobrol jeung tangkal kayu gunung ngobrol jeung gunung atuh komo manusia anu hadiah kanyana ye mulak Masya Allah Tuan Abdul Qadir teh takkan leulekeun we hibernya mana nusuk unggal peuting ka aing hadiah tuh Haji Pendi kan pernah ngajajal pantilok ya mah tilok aju ngajajal ira hadratir ruhi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani quddusallahu sirruh dibaca langsung datang beng aya naon sia Pendi didagor gua insya atau lain Tuan Abdul Qadir dengan Raja Jin datang sembarangan sia atau sih ada nah aya aturan-aturan tersendiri nyingkapkeun hijab mantak-tak dibere impian-impian nu istimewa asli impianana lantaran lain timbul tina nafsu ketika orang ibadah make sodri nafsu aya kene ketika orang ibadah make kolbu aya nafsu kene ketika orang nyulusup geus kana fuad mulai nafsu geus eueuh ketika orang geus jadi lub sirrul asrar moal aya nafsuan hirup teh geus teu diatur-atur ku makhluk hanya Allah hiji geraknya na kumaha ceuk Allah kiceupnya na kumaha ceuk Allah moal nyanahan sewaktu-waktu engke teu dibere ku Gusti Allah hanya untuk mencoba ka istiqomahanana. Jadi tujuan apa henteu karomahna besi nyana boga tujuan karomah cabut karomahna teu diijabah doana wali moal gentar ku sebab teu dibere karomah biasa bae waktu diijabah waktu henteu lain urusan urang makan lain ya aing geus ngabudah-budah kan teu bae segala teh naon deui nu dibaca jeung geus beak ieu babacaan can dihasilkan kada memang lain mendek eureun tah eta nu dimaksud ulah kos kitu haju eureun pan ka ditu sebab ibadahna hayang karomah ibadahna yang mulia lain ka Allah wali bente iya tuh urusan dijawab urusan Allah boro-boro eta paeh ya tuh urusan Allah Masya Allah karim teu kumaha tuh kuari diatur wusul ilallah geus eueuh nafsu mana nu kudu ditarik nafsu mana nu kudu dipicen latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul khafi latifatul akhba latifatul nafas latifatul qalb berbagai latifah di dinya teh aya muatan tidinya lah mana nu kudu ditarik mana nu kudu dipicen sesuai jeung aturan guru zikirna gengke diatur ku guru timimiti jahar la ilaha illallah datang ke khafi Allah datang ke huwa datang ke al-haq datang ke al-hayyu al-qayyum al-jabar sesuai jeung aturanana teu meunang pindah urang ti lama budak bihakin datang ka malak sudah lamun eueuh nu mindahkeun tidak lama sudah ulah pindah kana lamat luba lamun eueuh nu mindahkeun
nu mindahkeun anak guru mursyid jeung urangna geus kajahoan aya perasaan tersendiri. Guru mursyid moal nyalahan ketika urang pindah rasa nyahoeun nya. Moal disebut mursyid atuh aya lain haji mursyid mah. Ya deui sakadar haji mursyid bae lain deui. Ieu nu batak disebut mursyid geus eueuh duniaan sehingga nyaho murid naik jeung turunna. Mendak ieu kuari thariqah teh ambalayah tapi salah ngajarkeunana ente lamun berthariqah insyaallah dagang maju kok thariqah si jurusanna dagang. Ente insyaallah asup thariqah ieu engke lamun asup thariqah ieu jabatan ente bisa naik. Naon hubunganana thariqah jeung jabatan? Thariqah mah deuk ngeuweuhkeun dunia. Baik kemuliaan jabatan, keagungan jabatan dunia hiji Allah. Dek ditaikeun dek diturunkeun kumaha Allah. Ieu mah ka Allah we. Singgirkeun eta thariqah. Ieu kuari lain thariqah nu salah, guru mursyidna. Encan mursyid geus mursyid. Gitulah seputar thariqah di Indonesia ngan urang nyalahkeun atuh ulah zikir. Ai teh disalahkeun emang salah, atuh kajen bae heulanan. Engke ge karasa ieu kunyana. Ya aing zikir kieu bae cek yeuna teh. Lah aing mandek eureun bae tah, eureun balukar eureun. Atau ieu zikir aing beuki puyeng bae ieu kos kieu. Emang kunaon gitu? Barang zikir bae ieu warung merosot. Nah, aju ku bantu aing nangan al-hikmat belah, al-hikmat jurusanan. Datang ke Habib Rozak. Nah, dibere kunyana pesok keris. Nah ini, nah, insyaallah lah katanya ya, di keris ini bisa miber nih. Oh ya, kalau dialungin. Atuh geus kos kitu. Tah, diatur, trek. Masya Allah karim, hiji nu kadeuleu Allah. Digoda ku dunia teh, digoda ku jabatan teh, digoda ku berbagai nikmat teh. Henteu hiji Allah. Ti dieu geus boga kanikmatan. Nah, sakubata mari diangkat jadi wali Allah. Ieu kan di dunia geus tah urusanna kamari hirup sorangan sadajan babarengan zahirna qalbuna jeung Allah sadajan zahirna jeung bupati jeung gubernur tapi ieu qalbu jeung Allah sekalipun jeung presiden atuh sabaraha jelema zahir ieu tapi qalbu jeung Allah berbeda engke bakal langkah-langkah anu memang menikmati dunia jeung nu teu menikmati dunia. Urang bodoh biasa bae tapi nya mah teu melu sabodoh jelema ieu nu penting dirina jeung Allah. Geus ai bisa mah mangga bae ketika teu bisa hati-hati. Geus waliullah nu berangkat di pemerintahan aya, nu di perekonomian aya, anu berangkat di pertanian aya. Atuh waliullah mah atuh kumaha nya bae. Lamun urang nyaritakeun di salah satu tempat di Karawang aya waliullah, eta teh aya kuari ge. Maksudna nyana biasa bae, kadang-kadang kuku cuprakan di laut, kadang-kadang mah atuh biasa tani, kadang tapi mun dipanggihan kan hese. Aya di Jampang atuh aya sarua bae kadang-kadang ka kebon, kadang-kadang ka laut, kadang-kadang tapi hese urang neuk ngobrol hese. Termasuk di Pandeglang atuh aya, kadang-kadang ka gunung, kadang-kadang ngobrol, kadang-kadang tapi ngobrol serius teu bisa. Lamun eueuh nu kararitu di kumaha. Di nagara ge aya kuari teh di nagara. Anu keur ilu pupolitikan biasa. Urang mah teu jaho, si eta. Tapi jangan ngaluruskan setik. Atuh mal kanyahoan. Urang kuari hayang boga sumur caina supaya keluar kan kudu digali heula, aing ngagali kan kudu bobolokot. Atuh waliullah ge keur ngagali cai herang teh tuh bobolokot kadeleuna ku urang bobolokot amat bobolokot. Jangan takut nanti udah keluar air baru tahu. Ye, atuh kos kitu pemain mah tuh. Urang mandeureuna sananaha, nananaha. Atuh teh nyaho jiganan urang mah. Boro-boro jadi wali, cinta ke kawali henteu. Eta cenah jarah ge lain cinta wali, cinta duitna urang mah tuh. Jaya keuntungan sabeus sabaraha pun. Geus dihitung bae ku jana. Teu eta kan urang lain cinta wali eta mah urang mah cinta etana. Nah, berangkat geus jadi di akhirat kuari mah wa ammaribuhu fil akhirati keuntungan di akhirat masyaallah fa huwa fil jinan. Surga lain di akhirat di dunia geus ngarasakeun wali mah surga geus ngarasakeun. Lamun Tuan Syekh Abdul Qadir sering dikiriman rampadan Abu Hasan Asadi, Imam Mursi, Ibnu Athaillah kan kaget ketika muridna kalaparan.
kalaparan keur zikir teh lantaran 40 peting teu dahar teu nginum aya nu pingsan teu pingsan geus pingsan ya nyana kan ngalirik we ka luhur ya Allah ya Rabb teu kebel set datang kan kasaksian tah dahar ini kumaha aja saha nu mawa eta kan di mah haji pendiman nu aya gareuh geus aya di mejanya dari dahar pada kemana ini orang cocodot datang itu kan beda jeung ilmu kawalian tuh kan itu mah datang gimana cocodot berit cucurut emang sabangsa ieu jangan wajeng berit tuh kan Masya Allah karim surga walhur bidadari atupan bidadari mah lain cara orang Bandung jeung Karawang atunya namun nyiduh ka laut seungit atuh kelek lagi seungit dak atuh coba artis kelek namun teu make Rexona bahal Masya Allah karim atuh seungit ya nama ya Allah ya Rabb lamun singgirna ditololkeun ka dunya mata poe mit hampura cek mata poe kula eleh ku cinggir bidadari mata poe mundur mit lah hampura cek nya anu dek numpakanna sagede haji pendek teu sudi aing mah atuh teu sudi numpakan bidadari potongan kos kitu teu cak urang cak Allah mah teu mangga bae atuh teh mah nyangakeun sadaya-daya ulah wakahayang sia pikiran heula ibadahna ya Allah ya Rabb wal kusur wih istana gedong atuan batana ge lain buatan Cisoka bata buatan Cisoka mah komeng kahujanan jadi tanah sial ta Cisoka ya Allah ya Rabbi ieu mah batana ge tina zabarjud inten permata Masya Allah karim ieu tajang wali-wali Allah wal gilman pengladen sekitarna anu ngaladenan urang hayang naon padahal teu perlu diladen tapi jelema gede kan diladen wal asyribah berbagai minuman geus puguh kopi geus puguh susu geus puguh arak geus puguh minuman luar biasa geus sagala kahayang minuman aya kabeh ya Allah karim sairun ni'am jeung berbagai kenikmatan fil jannatil ula wa hiya jannatul ma'wa yakni surga ma'wa aya segala rupa dibere bidadari seorang 70 Masya Allah encan bonus ya Allah bukaan ku urang ayo guys urang di luhur beuteng mah ayo pindah ti beuteng ka beuteng ti susu ka susu jadi surga mah capek jeung parawan deui Masya Allah karim tah nu mantak waliullah mah geus bebeakan teu hayang sama sakali kana dunya engke bae di akhirat lantaran kuari kurang kabong di teangan kurang dunia datang ke urang himah ngaji himah ibadah ieu kan urang berarti loba hijab tinggalkeun eta deuleu surga heula mimbitina surga heula kabelah ditunang ge teu hayang ieu surga Allah leuwih nikmat jeung kabogoh daripada jeung bebereanana urang dibere kue cincin ku kabogoh kabogohna urang jauh dideuleu ku urang kue cincin ge diciu buat lain di dahar lain Masya Allah neuleuh kue cincin teh asa bobogaannyana Masya Allah aduh teh bobogohan tolol aja saya atuh kue cincin di minyak misi kana naonan nikmat jol besar witina anu ngiriman kue cincin dibalangkeun teu hayang aing naon anu bogana geus mandang bibirna kue cincin geus eueuhna naonan memandang senyumna kue cincin eueuhna naonan kukorbankan segala-galanya untukmu nyawaku kuwakafkan untukmu budak tolol jasa ta bobogohan Masya Allah di terik matahari terasa sejuk ketika aku bersanding denganmu tanpa harus ada payung engkau sudah menyejukkan hatiku Masya Allah gombal lah iyalah jadi urang teh kuari mah budak keneh urang mun ditanya ibadah hayang ka sorga orok tama kos kitu mah ngadahar bodek krisin embungeun lantaran pait diamisan supaya daek nah ieu ge hikmahna maca sholawat ieu hikmahna maca ieu urang percaya kana hikmah kabong bro engke naon teu
hiji bae Allah. Ketika geus dibere rasa jeung Allah, geus naonan sorga mah sapira sorga atuh. Jepang nikmat-nikmatna di akhirat di sorga atuh kapan neuleuh Allah. Ketika orang diberi neuleuh ka Gusti Allah engke jaga di sorga jeung pasti eta kenikmatan sorga seakan-akan naon gitu garan lebu anu berkeliaran ku eueuh harti-hartina. Sedengkeun Kangjeng Nabi mah iraha hayang bisa jeung Allah teh ya. Urang makan di waktu aya anu seminggu sekali, anu sebulan sekali. Haji Pendi mah lah sorga sakali dongnya nu geus. Teu deures teh geus sakitu ge. Jatah tadi namanya nama di luar tuh bisa ke jero. Di luar ngan haju digarrokeun kurang sorga. Pen sini pendah udah. Tadi namanya dah di luar baca teu beunangan ka jero teh buka kuncina masalahna. Sebab kuncina teh kapan kudu Islam. Jadi rogok eueuh kuncian, salatna teu nyangkol, salat teu nyangkol, jeung zakat. Jeung zakat teu nyangkol teu bisa dibuka tuh kuncina. Ngan nya ka neraka merembung, ka sorga teh datang di tengah. Ngan di digarrokeun we ku kawin gede pen gitu. Aduh. Masya Allah. Nah iyalah keuntungan mengurus ruhani. Tinggal urang na bae kuari sangkilang urang encan bertorikoh, tapi langkah urang soba mulaian. Hiji udang ti peuting, ulah kapiheulan kudu dihandap. Udang biasa normal, ieu mah anu dihandap udang nu luhur peureum. Ayeuna neuleuh ka sisi aya ceklak beres. Pogon kiai sia. Masya Allah karim. Tadi wudu sanajan 2 rakaat sebab salat 2 rakaat tengah peuting anu ngaran tahajud teh leuwih bagus tibatan dunia jeung eusina. Urang lamun inget kadinya ngarenjak lamun teu salat Masya Allah 2 rakaat lebih bagus jeung dunia jeung eusina. Ya Allah ya Rabb. Rugi amat atuh lamun teu 2 rakaat aca. Geus dibejaan kitu ge teh coba ge peuting. Aya eueuh coba ge. Geus dibejaan ge komo nu teu dibejaan. Mantak wa bilal laili fatahajjad bihi nafilah. Masya Allah geus diangkat jadi wali teh la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dengan nawafil seakan-akan fardu sebab lawan neuleuh Allah. Cek Allah sia ngagawean sunah ge geus kos fardu bae tuh komo nu fardu geus maneh mah kekasih aing hatta ahbab ata uhibbuk sehingga aing cinta ka aing sunah bae kos fardu maneh atuh komo nu fardu urang mah fardu teh geus dianggap sunah geus hese jasa zuhur ge dingkeng hiji jeung asar kadang-kadang waktu subuh mah geus istiqomah jam 7 istiqomah jam 7 aja kieu Allahumma hadi dicak anakna kok duha sih pakai kunut abah mah wallahu